pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau supados nyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Ngan bae Andi lain sasaran empuk likat manehna ngejetkeun sukuna dina gerakan walang sungsang rek ngengsolkeun careham lawan. Sedengkeun suku katuna ditunjalkeun kana taneuh pikeun nahan kaseimbangan badan. Sarta anu dipalarsangkan bisa ngadatangkeun tanaga anu cukup pikeun ngelumpuhkeun anu jadi lawan. Tapi lawanna geus seperti ngagentak manehna ngebaliurkeun beungeutna, ngabarengan gerakan leungeun katuna dipake. Ngepang cekelan nu nyolontong deuk ngadagur carehana. Duh, aduh. Andi nepi ka ngagero bari pinuku kaget. Pangawakan awewe, tapi kepanganana karasa lain deui matak linu. Ciciren dieusi ku tanaga kacidarongkana, tapi sanajan kitu gentak Andi napakeun suku katuna ngabarengan suku kencana ngaheak sarta kalawan teu kanyahoan kudu jadi lawan lantaran gerakanna kacida cepetna. Mongkona deui teu disangka-sangka Andi masih aya ojana. Jebrot teu mis deui dampal suku Andi dina jurus walang sungsang ngahancak kana careham lawanan lebih ka ngocewak. Bari ngacorelat ka tukang sarta teu kungsi ngagentak maju bari ngadiuskeun pereup rek ngalak kekemplongan. Andi nu harita badanna masih semudoyong kahareup, tapi Andi leuwih ti heula surti kana naon-naon rek dilakukeun ku jalila lawanna. Nyagentak ngangsolkeun suku kencana kahareup ngabarengan gerakna badan anu beah katuhu. Kapanepung lawan digagalkeun ku jurus malang putung lawan ngeceak. Bari ngagentak ngajaul ka tukang orok kaya. Andi teu mere kesempatan likat ngangsolkeun suku katuna ka gigir marengan jurus solendang mayang. Lawanna ngajaul deui ka tukang lantaran ngarasa pauruk ku pereup Andi bisi ngarempageun gunung sakembaran anu geus teu temong mencungungna lantaran geus dimangsa umur. Tapi sanajan kitu sanggeuk kali kudu aya nu ngahadang mah. Ku cara kitu manehna geus bisa nyalametkeun dadana tinu benturan lawan, tapi tetep cilaka-cilaka keneh lantaran dampal sukuna kebenangan dirawel. Hahaha, hayo gelebudi kuntilanak. Andi ngahaha seuri bari nyerek cecekolan lawan harita dijarik jegan lantaran napak sabelah seret. Ku Andi ditarik hayang sidik mireungeuh beungeut ti kadeukeutan. Hayo nyaho aing kumaha rupana. Aduh. Andi kontan ngagero lantaran teu kanyahoan jol-jol aya nu ngacelebet kana puut seulina. Sanajan teu matak katura lengan, tapi tetep we karasana peueus sarta reuwas nu lumayan sasatna dibongohan nepi ka cecekelanna lesot. Ongkoh deui lawanna ngejetkeun sukuna waktu Andi ngebangkieun. Jarelat manehna ngajauhan. Urang ajar gawe teh ngebongohan sia. Andi ngegentak malih ka belah kenca breh lawan nu saurang deui nu bieu ngebongohankeun ngajanteng bae kaos-kaos anu ngahareugeun teuing kasima puguh we. Teu antapal dicorelat Andi loncat bari nyamberkeun leungeun bundungna. Geus moal asa-asa deui carehanna dek dibubukeun bongana gawe ngadodoho teu beda ti petana hayam lisung. Andi ngaregog bari beungeutna ngandungka kaget anu pohara lantaran lawan teh ongkoh-ongkoh ngajengjen taya tanda-tanda rek naki sumawana ngejat. Jeung nu matak leuwih kagetna teh tina juru-juru panonna dibalik tergos beut aya nu ngagarenang. Teu kalis poek peuting sidik ngaborela katojo cahaya bulan. Ieu sababna leungeun buntungna teh satekah polah ditahan supaya teu ngajebrot kana careham. Nu antukna ayeuna
Andi anu bangun hareugeun sajungjuna manehna kalakah ngajengjen sedeng lawana terus ngelius nyumputkeun beungeutna. Katayap Andi ngadeuketan tapi kakara oge salengkah kolebat digigireun aya nu nyampeuk sarta hiuk. Angin nu miheula nebak pipina nu belah katuhu ku kituna gendak malih breh beureup lawana nungu kari sababaraha senti geus nyampeuk. Mana horeng lawan tadi ngebongohan ngupikeun Andi ngan saukur bisa ngebalieureun beungeutna sarta ngaheumbatkeun leungeun katuhuna dipake napis. Duh! Pigeulang lawan dihaca ku tenggelan kepangna tius leungeun buntungna rek ngahanca dada tapi sakilat naker lawan ngan gilek kagigir bari teh kapola nyamerkeun deui panimpuna Andi rikat malik nuturkeun posisi lawan. Marangan leungeun buntungna dina gerakan tapak calak. Duh, panimpuk lawan ditagis tius. Leungeun katuhu Andi nyebrut. Handapeun leungeun kencana anu teu misteri. Nyatok kana gadona. Hah, lawan gerung beri badana ngoleap ke tukang anu saterusna gebut nang karak bengkang. Kolebat di belah kancangan Andi aya nu ngolebat gilak manehna malik bari ngadangkeun leungeun buntung lantaran kumanehna geus kajudi. Yen lawan nu saurang deui rek aya ojana ngabantuan balat nu harita keur ngebebengkang. Memang teu salah. Ari breh teh leungeun geus diheumbatkeun tapi anehna gerakan ngadadak ngarandeg sarta leungeun masih keur dina posisi ngangkang di luhur. Hal ieu teh pikeun Andi mah leuwih matak nimbukeun rasa kaget. Lantaran teteh lalawan nu hiji ieu mah memang bener ngabogaan sifat hayam lama wanina teh lamun lawan keur bongo ucara ngadodoho malah saterusna make ngabalieur kawas anu sungkan padeuleu. Pikeun anu keur ngabebengkang mah hal ieu teh hiji kesempatan mireungeuh Andi anu keur hoopkeun teh kalawan teu miceun tempo deui rikat manehna ngudar karembongna dina beulitan dina cangkengna sarta teu antapar deui langsung disabetkeun kana suku Andi. Puh ari kuliwal kaleong bae teu beda tinu anu dieurat sarta saterusna gebut bae Andi ti beupet. Lawana bari nyamberkeun karembongna teh bari ngahihi. Seuri sarta kulit nyawa hudang Sunda mah Andi terek terus digusul tapi teu sababari ceuk sakumaha sangkaanana harita oge rikat Andi mesat haur koneng sanajan bari kaayaan nang karak oge manehna geus hasil nyebetkeun haur konengna pisan kana pigeulang lawan. Ari habak ari kerepeng bae leungeun karasana asa remuk nepi ka ngocek dengek bari langsung ngudar beulitan karembong tina suku Andi. Jorelat manehna katukangan ngarasa paur ku sabetan haur koneng Andi anu terus mubat mabit neangan sasaran. Nah make ngejat sia hunilana Andi ngayehkeun bari geus ngajega deui yang hareup nu jadi lawana. Ret kakenca tetela nu saurang deui geus eueuh tina tempatna nguliwat deui kana tukangan tanggal kai. Montong seselumputan Andika. Montong sombong si Andi. Haram deuleut make kudu ngejat ku budak satepak. Ceuk lawana bari luncat sarta ngebutkeun karembongna kana beungeut. Kula oge cadung mundur kuntilanak sia. Tembakan dibari ngagetak ngelelepkeun banana hiu. Haur konengna disabetkeun kana karembong. Kuliwala haur koneng ngabeulit corekat Andi dina gerakan orai gibuk. Sate kapola narik haur konengna bari nyabetkeun leungeun buntungna teuk ngagentus iga burung. Uroka ya lawana teu eleh kesit ngagetak manehna ngacorelat ka tukang bari ngangudar beulitan karembongna tina haur koneng. Manehna dina gerakan emok cabok bari langsung ngebutkeun karembongna kana cangkeng. Tapi Andi kalawan manis pisan ngagentak nunjalkeun haur konengna kana taneuh. Belesap badanna ngajaul kaluhur hiuk haur konengna teu ngahanca sirah. Gilak lawan ngapalieurkeun beungeutna kolebat karembongna deuk nyabet tambah suku kaya gerakan haur koneng teh. Tetela bisa diungkulan kekesitan kebutan karembong lawan. Nu antukna bareng jeung kecelik Andi nincaktan haur koneng geus ngaguliwal deui kana karembong.
terus padonca-donca silih tarik pakarangna. Hayo keterukeun babesen Andi ka kuntilanak. Ceuk Andi baru terus narik haur koningna tetela dina soal tanaga oge lawan teh bener-bener katitih da cacakan lamun teu ngagentak kalesotkeun beuritan kalemongna mah pasti bakal terus kebetot. Hahaha, geus bosen ngagunakeun kalemong kakabut teh kuntilanak. Kaditu atuh kanu bala rek nyebutan rametuk mah. Hahaha, cek Andi lelewana es tuning mah panas nakal. Montong sombong si Andi. Lawana ngecuelat nyamberkeun di peurupna. Geus teu nulih deui kana haur koneng anu harita mah dicecekel ku Andi. Ih, garang nakal geuning, cek Andi bari ngagilirkeun badanna ka tuhu. Ka katuhu ngabarengan suku katuhuna ditarik hiu. Leungeun buntungna rek dipake ngahanca. Panimpug lawan sedeng haur konengna. Bes dibebaskeun deui kanu lebah canggengna maksudna lemor deui. Dek lawan ku lemor. Tapi lawan ngagetak narik deui leungeunna plos leungeun buntung ngahanca angin. Sok ayeuna mah leungeun kenca lawan rek dipake ngahanca leungeun buntung ku tenggelan kepang srot. Suhu katuhuna ngangsod semu nyerong ngatuhu ngabarengan leungeun katuhu anu ngablesur dina kacapetan anu luar biasa. Duh, leungeun buntung beunang dihanca ku tenggelan kepang kecrot. Careha kenca Andi beunang dibentur. Andi teu buru ngagerung ngarasa nyeri balik sirahna madang heula ka tukang. Hiu, peureub kenca lawan nyusul tepus rek ngahanca gado tapi Andi hojana teu leungit. Ngegentak ngaragrageun badanna dina gerakan heula ngagelaplak. Tapi Andi katipu atah-atah. Lantaran peureub lawan anu ngadius kana gado teh ngan saukur pancingan nalika badan Andi keur ngareundek sakilat tawana ngejauh bari nejekeun dampa sukuna anu teumis deui ngecedak nangol pisan kana tarang. Andi nepi ka ngalengak anu saterusna labuh jungkir jumpalik lawana teu miceun tempo. Tayohna sakali ieu mah Andi terek bener-bener moal dibere kesempatan. Bari badanna ngalayang saibas dada manehna muru ka Andi anu keur jungkir jumpalik. Hiu, dampa sukuna rek dipake ngejejek Andi. Tapi Andi sanajan bener dina kaayaan anu teu nguntungkeun sarta sirahna masih lungleng akibat panejeh tadi. Manehna rikat ngadepong bari sakilat ngediuskeun leungeun buntungna. Aduh sia. Jahat kamu Andi. Lawana ngecerit nepi ka ngoceak dengek lantaran pincurangna dihancak ku leungeun buntungna. Jeleng manehna ngejat kurinja Andi dina gerakan mau ngukureun teh sarta teu terus nyusul tepus ku ngadiuskeun deui leungeun buntungna rek nerobos ke kemplong lawan. Tapi lawanna kacida cingceungna sakilat manehna ngajaul kaluhur bareng jeung crekna deui ngincak taneuh. Panempu Andi beunang dihancak ku leungeun katuna. Hiuk leungeun kencana rek ngahancak carehang. Andi rikat ngabaliurkeun beungeutna dibarengan ngangsrodna suku kenca. Hiuk leungeun buntung Andi rek ngadagor gado lawan gentak ngabaliurkeun beungeutna sarta ngangsrod kenca balik ngagerakeun leungeun dipake nakis. Duh, leungeun buntung bisa digagalkeun tapi gerakan leungeun katuhu Andi sakilat ditarik. Sina masekon ngabarengan ngangsrodna suku katuhu teumis deui. Nyatok gaduh lawan nepi ka ngekuak deui. Hiu cepet leungeun Andi anu tos nyantok kana gado teh tonggong dampa leungeunna ngacelebet kana puhu ceulik bareng jeung eta dius leungeun buntung Andi nu masalah deui bakal nembrag kana dada. Andi ngadadak aya sora anu ngagerowan boh nadana boh geterna nya kitu deui galindengna dina ngebulubus kana ceulik persis seperti kejadian di lembur hujung teh. Ku kituna latay Andi poho yen harita teh manehna keur nyangareupan lawan. Nu ku kituna manehna ngakilek kapelebah datangna sora. Puguh we tumrapna kanu jadi lawan mah kacida untungna ka bina-bina lain
baik manehna salamet tina benturan dengan buntungna, tapi teu mangrupa hiji ieu teh mangrupa hiji kesempatan anu kacida hadina pikeun manehna nyusun panarajang. Saperut teh manehna ngetiuskeun pereup katuna anu teu misti ngagejret kana palipis siu duh disusul tonjokan dengan kencan otog kana 10 angeun duh deui disusul ku besetan tur teu sirikna nancep mindo kana hulu angeun hiu ceprot leungeunna kencan ngahancap palipismu sebelah deui ceprot deui si kunu tos ngahancap palipis teh ngahajar careham keprok disampurnakeun ku keprokan karembong nu ngandung angseuna pileumpeuhan. Ditoron seperti itu masih jago tutugan teh ngagerung lambatna ka Andi ngarasa lunglang sarta teu inget di bumi alam. Delik deuk bro bae Andi nang kalah bengkang leungit budi ilang daya tangan pangawasa. Jago teh ayeuna mah teu burung namlu. Pamirsa lawanan nepi ka ngaheheh bunga sok padahal hatena mah ngaku cecakan lamun Andi teu digeroan mah ku baturna ulah-ulah manehna sorangan ngalaman ngabengkang pugu manehna teh geus aya dina posisi anu teu nguntungkeun terus didesak ku kudu jadi lawan nu memangna geus karasa ku manehna yen wawasan Andi teh aya di salueureunana ceringkang baturna nu saurang nyamperkeun gog cingogog gigereun Andi anu keur ngabengkang sarta geus teu kaambeu deui berbay bae cipanon bijil ngaremereh maseuhan pipina. Lain kalakah mewek angguran buru urang gotong bisi kaburu eling buru-buru nu kungsi jadi lawan Andi nyarita bari nyiapkeun karembongna maksudna Andi teh deuk sakalian diringkus urang bawa ka lembur nah kudu dibawa ka mana atuh da can aya hotel di dieu mah hangal naon atuh mak kapan kahayang maneh lain namung teu kedah dicacandak ka lembur mak nah dek dikumahakeun atuh kapan manehna teh mung sakadar hoyong ninggal we mak sabab abdi yakin manehna teh sanes pamilikeun abdi teu pugu atuh hanas ngahaja-haja dicoba jeung paingan atuh basa di kebon harita maneh ngaloncarin lakak intip maneh teh pokna bari neke diajak nyarita neke nun diajak nyarita perugi kadinya maksud abdi teh mak nu kencang meureun maneh mah nya teu pisan-pisan mak namung anjeunna teh sanes pamilikeun abdi lamun ayeuna dipaksa dicandak ka lembur tengtos bakal raheut manehna maneh mah teu puguh ku teu uni pisan kalakuan teh ringan sakadar kitu mah keun naon atuh kacape-cape sarta kalipuh-lipuh make kudu dijajal pangabisana segala karunya we kanu ngoretna nepi ka kopi oge beak tilu muk ongkoh teh payun oge abdi mah teu ngeluyuan mak teu puguh maneh mah cager pokna bari kula beud haseum ngerasa anjelu ka bina-bina nu dibawa nyarita cep bae teu nembal deui ret manehna kanu keur ngabengkang berbay cipanonna juuh malah antukna mah manehna ngakukuk siraheuna Andi cipanonna terus merubut. Kang Andi, hapunten Kang Andi. Pokna sasambat bari terus teureun-eureun ngagukuk, mangka-mangka teu sirikna nampeu pisan kana beungeut Andi. Nyapu gue cipanon katandean kabeh. Jadi cipuk meseuhan beungeut Andi. Anu harita meh teu empes-empes kepaehan. Tumerapna ka Andi teu beda tinu diceuceuhan nu antukna kulisik bae manehna lilir. Cilaka kablu ering mah cilaka cek nu saurang deui ngarasa leuwas bari ngagentak udan deui karembongna rek dipake ngebut beungeut Andi geus dibalitungkeun piakibateuna lamun Andi hudang tina kapaehanana orok aya sakilat kareret ti lebah lembur aya nu
hibar-hibar nyamperkeun si Horeng Mang Amir Adria katu Cepdana anu ngahaja nyusulanani bari ngahaja mau obol puguh we tumerapna kanu duaan lain deui radu wasenana ulah-ulah kawas teh heula manehna ngadoni kapung ku salembut. Hah, celaka, ayo yuk gancang urang balik pokna bari saurang bae ngacewang baturna nu masih ceneluk bari sumegruk coy lah beunana kanu poek sarasa terus ngabelejet keluar ti lemur Cipancar. Waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.